Barang disusul, luncat kana pager pakarangan imah udawa, ku sabana colohok kaget, horeng bener laporan ronda teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan para mitra anu satia, hayu urang neraskeun hanca dongeng, medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-10. Dina bagian ka-8, harita teh udawa kadatangan Mang Bahri sapara kanca anu mancen gawe ti paku sabana pikeun nalingakeun udawa. Mang Bahri anu murang kedatena can wani nyarita deui, malah kalah kasapih ku wanci magrib. Samemeh aya deui anu nyarita, kadenge aya sora bedug magrib atuh asa nyapih nu keur bingung. Mang Bahri tepi ka ngarenghap narik napas jero. Sedengkeun udawa cengkat bari pok ngomong, "Oh, magrib geuning Mang, punten atuh dikantun heula nya, abdi bade kacai bari nangtung kituna teh." "Mangga, Den." Udawa ngalios ka jero imah, memeh kacai mantuan heula peupeundeut, jandela ditulakan kabeh. Di tengah imah geus saang ku lampu tempel. Ahmad jeung Esti balageur, maranehna ngarti kolotna keur ruwet hate, teu aya anu nyorokan ka kolot. Satuluyna udawa teh kacai ngadon abdas. Geus kitu asup deui ka imahna, prak salat magrib, rengse salat terus wiridan, ditutup ku ngadoa ka Gusti Allah, neda panangtayungan, sangkan dirina salamet tina pitnahan balarea. Sabab ku ikhtiar lahiriah ma asa berat, udawa ngarasa kurang tanaga. Kitu salah, kieu salah, sasat hiji ngalawan salemur. Hiji-hijina anu dipiharep iwa ti kamurahan Gusti Allah anu maha uninga maha bijaksana. Ari pikeun sadirieun udawa mah teu keueung, manehna teu rumasa salah, jadi teu sieun ku nanaon, da bener. Tapi rembet kamale ka kulawarga bakal gede pangaruhna kanu jadi anak. Lamun kitu terus-terusan, anakna anu bakal jadi korban. Di luar beki poek, jangkrik jeung gaang reang patembalan, malah malalai ting kalayang bari disarada ricit. Mang Bahri jeung baturna teu ngaromong, kalah ting laliuk asa keueung cicing di emper imah anu sakitu legana teh. Jadi asa-asa rek cicing nepi ka isuk teh, teuing kuat, teuing moal. Kaayaan di dinya cakueum hieum, geueuman asa pikasieunneun. Ku Mang Bahri ayeuna kapikir, bener mun udawa tara ka mana-mana teh, melang ka anak jeung ka pamajikan, moal wani ninggalkeun peuting bisi kumaonam. Ari sabab boro-boro awewe jeung barudak, maranehna oge anu geus ranggeteng ku kumis, maras miris di dinya teh. Lila-lila Mang Bahri ngaharewos ka baturna, "Misro, ieu uing mah aya naon ri? Asa keueung euy, narek kuat tepi ka isuk." "Heueuh, sugan teh kuring we nu keueung teh, puguh ti tadi oge keur ngararasakeun eta euy, ieu bulu punuk mah teuing puringkak. Pantes mun Den udawa tara kaluar peuting oge, da meureun melangeun ka kulawargana. Tapi kumaha atuh nya?" Nu ngaran Misro ge hatena geus robah, nu tadina banget nuding ka udawa, ayeuna mah jadi timbul pikiran sejen. "Ah, dabongan geus sanggup euy, ayeuna mah urang jalankeun we tepi ka isuk. Nah naon anu bakal kajadian? Ngan kade ulah sarare sia, bisi aya nanaon teu kanyahoan." Nyalah kitu we ayeuna mah. Tiluanana ting rarenghap, panonna teu weleh rarat reret, teu kaop aya anu ngerosak, sok ngarenjag. Lalai ting kalayang, tampolana kukurilingan ditepas, memehan nyamber kanu keur dariuk. Kaayaan beki poek, beki jempling, hawa karasa tiis. Mang Bahri jeung baturna diharudum ku sarung. Badaisa torojol udawa kaluar deui bari mawa lampu tempel. Sok ditundah reupeun riungan, udawa diuk sila meninga jemprak. Mang Bahri kitu deui kasadayana, punten we abdi teh teu tiasa nyuguhan, teu gaduh nanaon, apan bade balanja oge tukang warungna teu sukaeun di balanjaan. Ceuk udawa geus pok deui bae nyaritakeun pangalaman pamajikanana. "Sawios Aden, teu kedah ngarerepot, cekap sakieu oge." "Sumuhun Aden." Misro milu ngomong, manehna mah geus mimiti satengah hate, aya rasa era ku udawa.
Ari abdi mah bungah we nu aya mang. Margi asa haneuteun aya anu nyorog ngobrol mah. Kahoyong abdi ge kieu ye, sore-sore teh aya anu ngobrol silih tukeran pangalaman. Insya Allah tos sakali ayeuna mah Den. Mang oge moal burung ka dieu nyorog. Cek Mang Bahri niatna ngupahan hate ngaranteu nguluwut teuing. Nya akhirna prung weh ngawadul ngaler ngidul teu make judul padu rame asal nyarita. Ngan pikeun udawa mah rada teger hatena. Kahiji aya anu maturan, kaduana hayang geura aya bukti yen manehna bener-bener henteu salah. Cag tunda. Di tempat sejen, kubu sabana jeung kanca-kancana geus siaga di garduh ronda. Pak RT palebe jeung para inohong sejena barijil ti imah. Tandang makalangan rek ngabuktikeun. Nah saha bangsat anu sok ngoconan teh. Harita oge geus kumpul di garduh. Samakta pakarangna ranggeteng segala dibawa. Bisi aya mau ngamuk gajah meta. Ari ronda anu kagiliran peuting eta ngahaja sinareureuh teu kudu bijil peuting. Sabab hayang kanyahoan ku para inohong nah kumaha ketakna eta bangsat teh. RT, ari Mang Bahri jeung baturna geus indit. Parantos Pakowo, wawartos ka abdi mah memeh magrib bade miosna teh. Margi upami kadito tos wengi mah isin cenah. Bilih teu tepang sareng pribumi. Nya bener, kudu kitu euy. Keun atuh hari geus aya nu indit mah. Tah, ayeuna kumpul heula. Aya nu rek ditepikeun ku kaula. Rob sarereang hariung, jempe teu aya nu loba omong. Beda ari para inohong mah teu daekeun banyol, teu aya nu heureuy, keur mah eukeur suasanana oge keur kaweur. Loba kabingung jeung loba kasieun sasat keur kajadian pabentar paham teh. Para bapa, para saderek sadaya, urang teh keur ngajalankeun tugas anu berat ye. Lain ngan ukur ngaronda ngajaga keamanan hungkul, tapi kudu bisa ngabuktikeun nah saha bangsa teh anu sanyana. Lamun lumpat deui ka pakarangan imah udawa, kudu bisa yakin nah bener eta teh udawa atawa lain. Tah kulantaran kitu bisi bangsatna maca kaayaan atawa maca suasana bisi nyahoeun yen keur diintip oma sing apik, sing taliti, sing ati-ati ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Ulah nepikeun ka nyurigakeun, ulah ngagareuwahkeun ka bangsat anu rek babadog. Jadi teu kudu ngider, cari cing bae di dieu di garduh ronda. Sakur anu hadir ngartieun, kabeh oge eueuh anu wani baha kana parentah pakuwu sabana. Ari sabab ngajalankeun kieu oge gagasan kuwu sabana, bongan kajadian wae pabentar paham anu ngadatangkeun papaseaan tepi ka matak riweuh sarerea. Kaayaan beuki peuting, hawana karasa tiis, sarung diharudumkeun kana sirah. Ari nu teu tuman mah mimiti heuai asa kesel cicing di garduh ronda teh. Ari kubu sabana mah da geus tuman, jabah hatena panas wae teu sabar hayang geura nangkep anu jahatna. Atuh boro-boro tuluh kalah hayang ngider we mun digugu mah. Jigana bae udawa teh ditangtayungan keneh ku nu kawasa. Buktina peuting eta kira-kira pukul 1 tengah peuting di hiji tempat kadenge aya anu ngajerit. Atuh kubu sabana jeung kanca-kancana maniting korejat. RT, sada aya anu ngajerit euy. Mohon Pakowo, ti palih kaler ka kupingna mah. Hayo init kabeh urang kepung. Pasti aya bangsat ka imah. Hayu kencangan. Kubu sabana lumpat pangheulana, burudul sarerea lumpat nyusul kubu. Aya anu langsung nyebut bedog. Aya oge anu nyekel gegendir hayang geura newak anu jahatna. Tapi barang tepi kanu dijugjug jempling teu aya nanaon. Lantaran teu aya pituduh sejen anu ngejerit ngan sakali-kalina teu kadenge deui sorana.
Di mana nu ngajeritenya? Data di mah jiga di dieu ye. Tapi ulah putus harapan. Ayo bagi tilu RT. Pingpin kakaler. Palebe kawetan. Kakulon ku kaula. Cek sabana bari tanyak tunyuk. Ari anu disebutan bieu narurut masing-masing mawa balad sacukupna. Terus nyebar nitenan kaayaan di sabudureunana. Kaayaan tetep simpe manirehe anu kadenge ukur sarajangkrik jeung cari cangkas. Tapi dasar kudu kapanggih. Harita teh aya anu ngorosak di pipir imah. Kadengeun ku anjing jegug anjing ngagogog. Atuh ku sabana jeung balada curinghak kabeh muru kadinya. Saha eta? Saha? Ku sabana nyentak bari molotot anu sejen tatan-tatan. Hari anu ditanya tengah jawab kolebat lumpat atuh gero ku sabana ngagorowok. Udah euy kaki dul, udah. Beretek kanca-kanca ku sabana lumpat, ngudag bangsat anu geus ngolebat kaki dul. Diburuan kadenge tinggal rebligna sora nu lumpat, anjing manting milu ngudag, borobot sada pager ditubruk. Atuh anu lumpat merul ka tempat datangna sora. Gero, aya salah saurang anu ngagorowok. Kawetan euy. Burudul anu udag teh kawetan. Ku sabana maninga blesat lumpat, niatna rek nakul jajalaneun musuh. Gok tepung jeung Pak RT, terus ngudag babarengan. Tetela bangsat anu diberik teh, lumpatna anger kadinya. Barang disusul, luncat kana pager pakarangan imah udawa. Ku sabana colohok kaget, horeng bener laporan ronda teh. RT itu tenyo, kadinya lumpatna teh euy. Beedas. Ku sabana jadi leungit sumanget, kalah eureun bari ngahulang. Untung RT mah tenang, pok ngomong. Sanajan bangsat lompat kadinya, cantang tu bangsat naden udawa. Hayu urang udah ka jero, tuh geuning batur lompat kalawang. Cek Pak RT bari nunjuk. Beretek duanana lompat muru kalawang pakarangan, anu sejen oge geus tarepi kadinya. Terus burber di pakarangan, neangan bangsat, anu kadinya lumpatna. Kamana euy? Kamana? Ceuk sabana bari jeung rarat-reret. Tadi masih di kadieu ajeurna teh, tapi ngiles pakuhu. Mana si Bahri atuh? Mani teu digawe jelema teh? Pak RT amekeun ka Mang Bahri. Ulah loba omong. Sok terus teangan. Jelema aya welasna ngider di pakarangan imah udawa. Malah mah harita teh udawa jeung semahna anu tilu masih keneh ngobrol ngariung. Barang ngadenge anu ribut-ribut kitu, tuluy tarurun milu ngudag. Aya naon Pak RT? Aya naon? Mang Bahri lumpat bari nanya. Bahri, bangsa teh aya di dieu, lumpatna bener ka dieu. Tapi ngiles euy. Hah? Bangsat? Mang Bahri terus ngahulang, ras inget kana omonganana anu geus kungsi dikedalkeun. Kabeh oge ngaberatkeun ka udawa, tapi ayeuna kumanehna kasaksian, udawa mah ti sore keneh oge ngobrol jeung manehna, tapi bangsat tetep aya. Nah kalah ngahulang sia. Hayo tayangan bangsatna. Ceuk Pak RT bari jeung ambek. Akhirna sarerea digawe, anu suni dikorehan, dicaangan ku obor. Tapi najan dikotek tak oge tetep henteu kapanggih. Anu akhirna carapeun reg eureun. Ku sabana ngalungsar dina jukut kitu deui anu sejenna. Oh, geuning ieu teh pakuwu. Manawi teh teu ngiring ka dieu. Udawa melong ka pakuwu anu keur ngalungsar. Bener Den, Mang teh ngahaja ngarona hayang nangkep anu jahatna. Tapi nyaan linghas lumpat ka dieu tapi ngiles. Aneh pisan ieu mah. Aneh. Atuh dilebet salikna pakuwu. Duh, kirang sae atuh ngariung di buruan mah. Nya, mangga atuh Den, mangga hatur nuhun. Ku sabana bungaheun diajak ka jero teh, sabab geus hayang geura ngabuktikeun nah saha anu salahna. Bring sarerea nuturkeun, terus arunggah ka emper anu lega teh. Diuk ngariung, masih keneh lega di usian ku welasan jalma teh. Aden, hapunten Mang teh ngarerepot ieu. Kedahna mah wayah kieu teh Aden mah kulem.
Ari ieu kalah diganggu ku jalmi anu sakieu seueurna. Sawios pakuwu, abdi mah bingah we nu aya resep haneuteun seueur anu ngarencangan. Nanging abdi teh aya kapanasaran ye. Nah aya naon ieu teh anu salaresna? Langkung saya enggal bae tembrakeun bade beureum bade hideung oge abdi mah sejangiringan. Udawa pasrah sabab manehna geus nyaho yen keukeuna ku pitenah ti balarea. Ulah alit manah Aden, pun emang dongkap ka dieu teh sanes bade ngadakwa, nanging sawangsulna bade mersihan jenengan Aden anu jadi kotor di kotoran ku deungeun-deungeun. Kieu geura. Kubu sabana ngarekepkeun heula silana, atuh anu sejen oge manis saregepna keur teu aya anu wani cucungah. Ari sabab kubuna oge ka Udawa teh sakitu hormatna, atuh komo maranehna mah leuwih hormat. Aden, pun emang teh ngahaja ngayakeun acara kieu. Alhamdulillah aya hasilna. Karek sapeuting oge langsung kanyahoan kasaksi ku balarea. Ieu teh keur nyapih anu pabentar paham, anu keur pasalia pamadegan. Sabab aya anu nyangka yen Aden teh ngabangsat. Tah kitu cek kasarna mah. Tos kakuping ku abdi oge pakuwu. Lajeng kumaha atuh? Nah bade nangkep abdi ya teh? Ih, sanes kitu Den. Sanes. Kanggo mutuskeunana ayeuna mah urang dangukeun katerangan ti Mang Bahri. Bahri, kumaha pamanggih anjeun? Den Udawa teh kaluar ti imah atawa henteu? Cing sok terangkeun anu sajujurna. Apan aya saksi lin? Ku sabana ngareret ka Mang Bahri anu sila bari ngeluk tungkul. Laras pakuwu, aya duaan saksi teh. Nanging duh hapunten anu kasuhun, abdi teh rumaos lepat. Kentong loba omong. Ayeuna mah terangkeun kajadian anu kasaksian ku Mang Bahri ngeunaan Den Udawa. Sumuhun, ti sore keneh oge Den Udawa mah teu ka mana-mana. Aya wae di dieu ngariung sareng abdi. Dugi ka aya kaributan teh. Bener eta teh, Bahri. Leres pakuwu. Tah, ayeuna akurkeun jeung pamanggih RT. Naon anu bieu kajadian? Bahri, bangsa teh aya deui bae euy, lumpatna anger, kawas anu geus diatur. Berasna ka dieu deui, ngiles di ditu tuh. Bari nunjuk kaburuan, urut ngilesna bangsat. Cik, ayeuna lenyepan ku sararea. Nah mungkin hiji jelema bisa aya di dua tempat dina waktu anu sarua. Jempe eueuh anu nembalan. Pertanyaan ku sabana teh teu perlu dijawab sabab eusina geus jelas sasat ngajejeleh ka pihak Mang Bahri anu kamari keukeuh nuding ka Udawa. Nah kalah jempe, jawab atuh, jawab. Bisa moal? Henteu, pakuwu, henteu. Cik atuh, cokot putusan anu jelas. Saha kira-kirana bangsat anu ngacaukeun lembur urang teh? Den Udawa atawa lain? Sanes pakuwu. Kumaha cek nu sejen sok? Aya nu rek usul? Nah sapamadegan jeung si Bahri? Sarerea reang nembalan yen jelas anu jahatna teh lain Udawa. Ari sabab ayeuna geus bukti Udawa teu ka mana-mana malah mangobrol jeung Mang Bahri bangsatna mah keukeuh ngulayaban. Udawa ngemplong hatena ayeuna mah kanyahoan kajadian eta teh ikhtiar ku sabana pikeun nulungan manehna. Munga-bunga bae keur saterusna mah aman moal aya deui anu kumawani ngahina ka kulawargana. Geus, ayeuna mah teu kudu manjangkeun masalah. Sabab ku kajadian penting ieu sagala rupana geus jelas, jentre. Den Udawa henteu salah. Den Udawa lain bangsat. Tapi bangsat nama jelema sejen anu perlu diteangan ku urang sarerea. Tah satuluyna Mang Bahri jeung kanca-kancana anu geus terang-terangan nuding ka Den Udawa kudu sanggup memener deui
ngarobah omongan sangkan masyarakat ngerti. Lamun teu bisa mamener deui pamadegan masyarakat ya, Mang Bahri kudu tanggung jawab. Sabab jelas den udawa bener-bener dirugikan. Cek sabana tandes naker. Keur mah eukeur ti samemehna oge mihak ka udawa kubu teh ngan kulantaran kudu aya fakta nya kakara ayeuna bisa ngomong tandes model kitu teh. Mang Bahri ngahulang manehna rumah sasalah. Ayeuna kudu nanggung akibatna kudu bisa mamener deui sikap balarea anu mikangewa ka udawa. Mangkaning nyageurkeun mah sok leuwih hese batan ngaruksak. Matak oge kudu apik Bahri, ulah gagabah cek dewek oge. Pak RT Maido ka Mang Bahri jeung baturna. Sabab geus sababaraha kali dipepelingan kalah ngajak pasea, malah mah nyebutkeun saengko ka Pak RT teh. Sadaya-daya Pak RT, abdi rumah selepat. Ngaku salah teu cukup sia. Sakumaha saur Pakuwu, maneh kudu bisa ngarobah sikap masyarakat. Sangkan ulah ngamusuhan ka den udawa. Kumaneh pasti kabayangkeun kumaha nyerina hate lamun disebut bangsat bari jeung teu rumasa. Mang Bahri beuki ngeluk tungkul lantaran tadi geus ngadenge ti udawa yen akibatna geus karasa ku udawa sakulawarga. Tapi karek balanja oge tukang warungna teu sukaeun dibeelian. Mang Bahri, sanggup memeresna? Nah sanggup ngajentrekeun ka balarea yen den udawa teu salah. Cek Pakuwu hayang jentre bisi Mang Bahri teu sanggupeun. Sangem Pakuwu, nanging upami abdi teu hasil disuhunkeun ridho galihna supados Pakuwu ngawuwuh deui. Nanging abdi oge bade ikhtiar satekah pola, bade sasarengan sareng rerencangan. Syukur ari kitu mah. Tapi kade kudu marenta dihampura ka den udawa. Sing bener, sing ikhlas, sing husu. Mangga Pakuwu, mangga. Akhirna udawa teh salamet. Panuding anu ditujukeun ka manehna geus dicabut deui. Kasusah jeung kabingung malik ka Mang Bahri saparah kanca. Ari sabab maranehna anu boga kawajiban pikeun memener pamadegan balarea anu geus nyangka goreng ka udawa. Satuluyna Pakuwu saparah kanca badami deui neangan cara anu hade pikeun nangkep anu jahatna. Memeh wanci janari kuwu sabana jeung kanca-kancana marulang ka imahna masing-masing. Malah Mang Bahri jeung anu duaan oge milu balik tutulus nepi ka isuk. Udawa asup ka imah nepungan Nyi Maria. Kumaha Kang? Alhamdulillah Maria. Geuning teu kudu dilila-lila. Ayeuna oge beres. Bieu teh Pakuwu jeung kanca-kancana datang ngabelaan urang. Isukan mah ulah sieun, ulah keung, rek ka mana-mana oge beral wae. Ulah sieun kudu moyok, insyaallah moal aya nu nyebut bangsat, dan memang akang mah lain bangsat. Nya nuhun atuh ari kitu mah Kang. Tapi abdi mah banget ku heran, naha ti barang jol ka bumi ieu mani eueuh eureunna gogoda teh. Upami kitu mah enyaan, aya setan anu ngahaja ngaganggu ka urang, sangkan teu betah cicing di imah. Cek Nyi Maria daria naker. Nya matak oge sing kuat, mun urang eleh ku gogoda, hartina ieu barang anu sakieu lobana teh bakal dijabel ku batur. Nu matak, akang mah moal galideur, naon bae anu kajadian rek tetep cicing di dieu. Maria oge kudu kitu, wayahna sing kuat. Sabab urang mah nyicingan hak urang pribadi. Nyi Maria ngahulang, manehna oge lebar lamun kudu nyerenkeun harta anu sakitu lobana mah. Tapi hayang ayem tentrem, ulah aya kuciwana. Kahayang teh bisa rumah tangga kawas batur, aman, tentrem, teu aya anu ngagoda. Ari udawa terus mepelingan sangkan Nyi Maria kuat pamadeganana. Sing gede wawanen, gede hate, sarta percaya kana diri pribadi. Teguh dina nyekel patekadan, sarta terus ikhtiar ulah aya bosenna. Lila-lila Nyi Maria teh ngarti, nya nancep kepercayaan kana dirina yen manehna bakal kuat yang harupan ieu cocoba.
Terus tinggal ledag kana kasur, reup saretibra nepi ka isuk. Kacaturkeun isukna. Urang lembur Banjar Turi pahibut daratang ka imah Pak RT. Awewe lalaki kolot budak mani ngabrul. Lantaran subuh kene oge geus aya beja yen kudu kumpul di imah RT. Atuh mani ngagimbung jelema teh anu ngaromong recok silih tanya jeung baturna. Rupa-rupa pamadeganana malah mah aya keneh anu boga sangkaan yen udawa teh bener-bener bangsat gerot. Tapi jung aya nu nangtung taya lian iwal ti Mang Bahri gegedug ronda anu pangheulana manggihan bangsat. Harita keneh manehna biantara nerangkeun pasualan anu sanyana sasat ngaralat omonganana anu geus kungsi dikedalkeun ka balarea. Parat Mang Bahri ditumbu ku nu sejen sarua anu jadi inohong dina urusan ngaronda. Malah tepi kangantai aya kana tujuanana eusina sarua ngaralat menerkeun deui katerangan anu kungsi dibejakeun ka balarea yen bangsat teh bener lumpatna mah ka imah udawa tapi bangsatna lain udawa. Malah mah udawa sorangan diancam bahaya. Kitu eusi dina biantara teh. Akhirna mah balarea teh kabeh ngarti yen para inohong teh keur memener pamadegan maranehna anu kaliru. Loba jelema anu kaduhung sabab karek ngadenge beja saeutik ngeunaan udawa. Ngabejakeun deui ka batur mah ditambahan. Tepi kangaran udawa teh direrca, digogoreng. Tepi kaloba anu ngewa bari jeung teu ngarti kana kasalahanana. Pamungkasna Pak RT nangtung. Para kanca sakabeh, ayeuna mah geus jelas den udawa teh teu salah. Omat ulah aya deui anu kumawani nyebut bangsat ka den udawa. Ulah aya deui anu ngahina ka kulawargana. Malah kamari kuring ngadenge beja aya tukang warung anu teu suka ngajual barangna ka kulawarga den udawa. Kudu menta dihampura ayeuna keneh. Lamun teu, urang sarerea bakal nanggung dosa. Jelema teh kabeh ngahulang. Sieun dikitukeun ku Pak RT mah. Tapi Pak RT teu niat jeung sieunan ngan sakadar ngalalempang sikep wargana anu babari kapangaruhan. Tah ayeuna mun aranjeun bener-bener boga jiwa satria anu wani ngaku kana kasalahan kudu wani menta dihampura. Buriak jelema teh bubar. Terus arinit ngajugjug ka imah udawa. Kolot, budak, awewe lalaki ngaleut. Malah mah barudak oge ngilu kabeh. Atuh mani ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang jelema salembur arinit kabeh. Harita teh udawa keur sasapu di buruan. Pamajikanana keur moekeun baju barudak meunang nyeusehan. Kaget nenyo jelema ngabrul ka dinya teh. Udawa reuwas sok sieun rek ngadakwa atawa rek ngaruksak. Lung sapu dialungkeun. Terus muru ka anakna anu keur ulin di pipir imah. Duanana dirawu dibawa ka jero. Mariah oge heraneun gancang nyampeurkeun ka salakina. Sabab sieun bisi dirempu ke jelema loba. Menang sajongjongan mah udawa jeung kulawargana ngahep-hep di jero imah. Eueuh anu wani bijil ngomong oge haharewosan. Kang, ieu teh kumaha? Abdi mah jadi keeng. Tenang Maria, tenang. Ari kapaksa-paksa teuing mah akang oge moal cicing. Ngan ayeuna mah cicing we heula. Keun urang Bandungan. Nah kumaha ieu teh ketakna? Urang dieu mah galak, Kang. Teu kabeh galak. Aya anu bageurna oge. Ari balarea, harita teh geus nepi ka buruan ka deukeut Golodog. Brek lalaki anu pangheulana diuk di buruan anu sejen nurutan. Atuh hempak dariuk di buruan kawas anu rek seba ka karajaan. Anu disangka rek riributan teh jempling teu aya anu wani ngomong. Udawa heran. Anu ditunggu-tunggu teh teu aya wae. Terus noong tina liang kunci. Breh balarea anu sakitu lobana teh hempak merbayaksa dariuk di buruan. Barudak ngaharenen. Boro-boro aya nu wani heureuy. Malah mah eueuh anu usik-usik acan. Geuning kalah dariuk Maria. Enya asa teu puguh pisan
Nah harek naonnya? Cicing we, keun urang dengekeun omonganana. Da pasti aya kokojona ieu teh. Cek Udawa bari mundur deui. Nyaan, lila-lila mah ngong aya anu ngomong sorana bedas tapi sopan. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha ketakna Mang Bahri antos terasna dina cariyos Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-11. Hapunten dina sagala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan. Sakitu anu kapihatur permios jag.